milih saha? Milih cece-nya. Cece teh iya atos di kacang. Iya. Topina atos di parekos kieu ieu teh. Da aing ngajoin sareng orang Inggris mah kedah keren. Kedah jet keren. Jangan ada air mata. Kasep ulah curi sing sabar ngaduaan najan bapak jeung emak geus papisah kudu narima. Gelis ulah sedih pek sumerah diri najan tumibak majeng bapak papas teh dino kawasan. Euis arek milih mana ujang rek milu kasaha najan bapak geus papisah anjeun mah buah kacinta. Eis arek milih mana ujang rek milu kasaha najan mah geus papisah anjeun mah buah kacinta. Gusti geningan kieu rasana. Duh, hapunten kena ieu teh calik dina lemur galon sieun nyensol. Si empus ngaganggu wae. Aduh. Baterai lagi atas step. Kasep ulah ceri sing sabar ngadua najan bapak jeung emak geus papisah kudu narima. Gelis ulah ceri pek sumerah diri najan tumibak ka bapak jeung emak papas teh tinu kawasan. Eis arep milih mana ujang rek milu kasaha najan mah geus papisah anjeun mah buah kacinta. Euis arek milih mana ujang rek milu kasaha najan mah geus papisah anjeun mah buah kacinta. Duh Gusti geningan rasana. Euis arek milih saha ujang rek milu kasaha najan bapak geus papisah anjeun mah buah kacinta.